Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat. Semangat. Di tahun sabaraha? 2023. Alhamdulillah sanaos cita-cita Uja Prabu di 2022 hoyong kagale kalender. Alhamdulillah kalender laba. Oh, halus ya. Halus, alhamdulillah. Abi mah kantun ngarobi 2 nah jadi 3. Oh, gitu. Wajib kemari. Dan sapi kumaha? 2023 alhamdulillah Abah Naon? Tapi mudah-mudahan Naon? kayak tahun ayeuna dina tahun ayeuna 2020 dengan nilai terbaik. Oh, nggak ada vaksin? Sekolah. Mari sadar seperti biasa Uja Prabu sareng Abah Agus Jamparing. Ya program sudah musik ngajamparing. Jalan-jalan mapai baring ngariring. Urang sereulekeun, Mbah. Masih di rumah makanan, Mbah? Mamakan Mas Tri. Mas Pri. Ayeuna mah Uja Prabu teu duaan sareng Abah tapi alhamdulillah aya si geulis ya. Wow, alhamdulillah. Keren. Upami dina sok tayang di Garpisna aya nu laguna teh Emut wae. Emut wae. Serat aya haturan. Aturan wilujeng sumping. Pan tinu hajat ieu mah MC pan, penyanyi mah beda. Bah, Kumaha tapi mah? kumaha ieu, Bah, bintang tamu ayeuna? Ya sok tanya-tanya kumaha. Mana nyaan? Makanya tanya-tanya kumaha ya. Oh iya, Neng Sophie. Album karek sabaraha lagu? Sabaraha Lagu nangge sabaraha? lagu Iya. kami anu solo nama nomor 2. Solo nomor 2 anu Kebumen sareng Mang masih dateng. Mas, Bah. Sorangan kalau teh. Sendiri Oh iya. nyanyi. Oke. Kami anu duetna panginten atau Dua. kami jantan dua. Tapi produksinya masih sah. masih jantan gitu. Kerennya mantap, Pak. Jadi anu dipintakeun ku warga sadaerah ditonton Mas karena eta teh memang merupakan produksi dari Abah Jamparing. Wow, kerennya. Nah, Sophie, tapi memang duet sareng Abah di tahun sabaraha? Di tahun kemarin Tahun kamari Itu kahayang teh. 2018 pertama mah. pokoknya Tapi memang Abah dia Sophie Jamparing itu digentos nama Sopina misalkan ku Teti gitu. Kalau sama asli nama Sophie Apriliani. Sophie Apriliani. Oke. Kumargi panginten jadi incu. Tapi ente gamper nyanyi sareng Abah Agus. alhamdulillah kembali di saranganku Abah Agus dan kan tegemper Oke. dari cagap ya. Oh. Kasih mereka Sophie. Nah, Kanggo salah jengna pangintennya nang Sophie panginten di Jamparing teh. Kumaha perasaan nang Sophie ya duet yang Abah. Ya Abah mah lagi sekolot nang Sophie mah ya masih panjang langkah lagi. Tapi menurut nang Sophie kumaha tah? Kumaha tah? Wari sadayana ulah kemana-mana kumargi sata acara Uja Prabu ngareskeun Sophie sareng Abah urang sakeun sabaraha tembang kang wargi sadayana masih di Sunda Musik Jamparing, jalan-jalan mapai baring hari. Mangga. Wow. Wow.